Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita mitra anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Sawitri Katut Sarkum anu mana kiwari parantos aya di wewengkon Leuweung Karamatea nyaeta akina Nyi Sawitri. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Nyai, kumaha kayaan hidup nah teu aya jalma lian anu nyahoeun? Tanya si Aki sanggeus ngobrol paduduaan. Nya dugi kadangat ayeuna mah teu aya Aki. Urang lembur saurang oge taya anu curiga saha abdi anu sabenerna. Syukur. Kade kudu bisa ngajaga diri lamun hayang rana cicing di alam manusia mah. Omat sarilana kudu inget kana sakabeh papatah ti Aki. Lantaran lamun teu tumut kana papatah bisi matak cilaka kana diri. Ceuk si Aki bari neuteup ka incuna. Mangga Aki, abdi oge emut kana sagala papatah ti Aki. Mung bae abdi teh kaayeunakeun masok ngarasahna angway sarta hayang nginum getih seger. Sok pada hati samemehna mah henteu. Tak kitu Aki. Tangtu kana kituna teh lantaran dihenteu-henteu oge nyai teh siluman. Sok sanajan ngawujud manusia tapi omat ulah rek nginum getih jelema. Sabab lamun dimimitian geus pasti hayang tuluy. Rasahana ang nyai moal leungit samalah bakal leuwih parenha. Tah eta nu bahaya teh. Tapi sabaraha bulan sakali nyai sok hayang nginum getih teh? 10 poe sakali Aki. Luhurna 2 minggu. Abdi sok dumadakan hayang nginum getih seger. Sabab lamun henteu awak abdi bakal karasa lungse. Sarta taya tangan pangawasa. Abdi hariwang sok inggis jirim abdi robah kana aslina. Anu tangtu abdi moal bisa babarengan jeung Kang Sarkum salaki abdi anu dipika cinta. Nah mun dideukeut-deukeut teuing waktuna. 10 poe atawa 2 minggu jarakna bahaya nyai. Lantaran lamun tuluy kitu domba batur bisa beak. Anu akhirna bakal nimbulkeun kaributan anu gede. Samalah teu mustahil. Dina hiji waktu kalakuan nyai bakal kabongkar. Leres Aki. Kitu kah riwang abdi oge. Numawi ayeuna abdi enggal ka dieu nepangan ka Aki. Lantaran abdi hayang dibere ubarna ku Aki. Sangkan teu hayang nginum wae getih sarta rasahana ang abdi bisa leungit. Jadi kitu maksud nyai teh. Ku Aki kahareuti. Tapi saacana Aki hayang nyaho nyaha salila cicing di lembur. Nyai kungsi nginum getih jelema atana pince. Nya puguh eta nu jadi sababna teh Aki. Mimitina abdi teh nginum getih jelema. Sarta ti harita abdi jadi ngarasakeun kieu teh. Nya pantes lamun kitu mah. Jadi bongan sorangan eta mah. Nah hanya geus poho
Apan baheula sa memeh injit kalembut aki teges kungsi ngawawadianan ka Nyai. Oma cing teh lamun rasa hanya ang datang ulah hayang nginum getih jelema. Tapi ku Nyai dirumpak dah jadi kieu akibatnya. Ceuk si Aki bari neuteub seukeut ka Nyi Sawitri anu keur diukareupeun. Bari jeung ngeluk tungku lantaran sieun disalahkeun ku nu jadi akina. Da puguh sieun ku si Aki mah. Lantaran ngan ukur si Aki anu nyaho pisan kana kasang tukang manehna. Lares Aki abdi rumaos lepat. Terus saha jalmana anu pangheulana getihna di ala teh? Getih Bah Ijon Aki. Tapi kitu oge ku sabab abdi ambek ka manehna. Oh, ku teh gitu. Tapi saha manehna teh? Jeung deui naon pangna Nyai ambek ka manehna sarta nepi ka hayang nyerot getihna? Si Aki tumanya deui meuni talete lantaran hayang nyaho. Manusa anu diala getihna ku abdi teh Bah Ijon Aki. Bah Ijon? Saha Bah Ijon teh? Tilas mitohana Kang Sarkum. Pangna manehna diala getihna teh lantaran abdi ambek Aki ka manehna. Salilana teu weleh sok hayang nyieun wae kaributan jeung Kang Sarkum salaki abdi. Sarta abdi teu bisa narima salaki abdi anu dipika cinta ti baheula. Teu weleh sok dihina jeung dikakaya ku manehna. Tak latan hal eta abdi ngarasa ijid ka manehna. Sarta hayang mantuan mulangkeun ka nyeri Kang Sarkum ka eta manusa. Ari lalakon anu salengkepna mah Ki Aki mangga dangukeun ku abdi bade dipedar. Barabat Nyi Sawitri nyaritakeun di kajadian anu geus kaliwat. Ngeunaan Sarkum jeung Bah Ijon urut mitohana anu teu weleh sok hayang riributan. Anu akhirna nepi ka Bah Ijon dibinasa ku manehna. Tamat nyaritakeun pasoalan eta disambung deui nyaritakeun kajadian saterusna anu kaalaman ku dirina salila aya di lembur. Samalah nyaritakeun kajadian ngeunaan manehna taru ngadu jajaten jeung Bah Ukim. Sakabena oge harita dicaritakeun taya anu kaliwat jeung taya anu disumput salindungkeun. Sabab ngarah kanyahoan kuno jadi akina. Tah kitu Aki lalakon abdi salila ngumbara di lembur manusa teh. Ceuk Nyi Sawitri sanggeus rengse medarkeun sakabeh lalakonna. Ngadenge caritaan kitu Aki Sahroni anu tita di tenget ngabandungan ungut-ungutan tanda ngarti kana sakabeh anu bieu geus dipedar ku incuna. Telila pok ngomong bari jeung neuteub seukeut ka Nyi Sawitri anu harita keur diuk bari tungkul. Oh, jadi kitu anu karandapan ku Nyai teh. Nya Aki kitu anu kaalaman ku abdi di lembur teh. Nyai, kaje ulah sok lalaora. Komo deui make tuluy tarung sagala rupa. Aki hariwang inggis Nyai menang cilaka. Tapi untung hidup teh sanajan kakeunaan ku pakarang oge masih kenya bisa ngejat. Sarata masih bisa mulihkeun deui kakuatan sorangan. Coba kumaha lamun henteu? Geus tangtu ujud Nyai bakal balik kanu aslina nyaeta siluman kelong bodas. Tah lamun eta kajadian geus pasti Nyai kudu daek ngulang deui ka tempat asal. Sarata wujud Nyai moal bisa robah deui jadi manusia pikeun salilana. Lares Aki, eta pisan anu dipika hariwang ku abdi teh. Nyai, ari hidup masih kene hayang jadi manusia sarata babarengan jeung Sarkum salaki Nyai atawa henteu? Tanya si Aki nyaritana Daria bari neuteub ka incuna. Nyakan tenan atuh Aki. Tah, lamun memang hayang kitu, omat ci ayeuna geus ulah rek deui-deui hayang nyerot getih jelema. Nya lamun sawaktu-waktu datang mangsana hayang nginum, jangan we doma atawa sato sejen anu loba getihna. Nya lamun bisa mah ulah rek ngalanyawa doma anu aya di lembur sorangan. Sabab geus pasti bakal jadi gujrud cara anu geus kaliwat. Tah lamun geus kitu, tangtu urang lembur teh moal cicingeun.
Maranehna bakal nyariun tindakan sarta niangan akal tarekah pikeun ngeureunkeunnya. Kulancaran kitu, gunakeun akal dan nyai teh manusia ayeuna mah. Jangan we domba cilemur sejen samalah tinu jauh ngarah dina gujurna oge moal nepi ka lemur sorangan. Tah kitu cara anu haje mah. Mangga Aki, papatah Aki ku abdi bade ditumutkeun. Tapi ku ayeuna abdi teh hoyong dipasihan ubarna sangkan kayaan sarta kekuatan abdi bisa pulih deui sapinuhna. Sarta rasa hanaang anu nyiksa ka abdi bisa leungit. Ku Aki tang turek dibere ubarnya. Tapi ngeunaan soal rasa hanaang nyai moal bisa dileungitkeun. Sabab geus kitu cirituna. Tapi tang tu bakal ngurangan moal mindeng teuing. Asal kudu inget ulah dimimitian deui nginum getih manusia. Sabab lamun pek deui, rasa hanaang nyai tang tu bakal leuwih parana sarta bakal tuluy hayang nginum getih manusia. Anu akibatna lamun henteu dilakukeun, jirim nyai bakal robah kana jirim anu aslinya. Tah kitu kumaha kaharti? Tanya si Aki bari neuteup seukeut ka incuna anu keur saragep ngabandungan. Teu lila pok ngomong bari malik neuteup ka si Aki. Mangga Aki, sadayana ku abdi kahartos. Nyai, saha jalmana anu sababaraha poe ka tukang tarung jeung hideap teh? Nyaha apal atawa henteu kana ngaranna? Duka Aki, abdi oge teu apal ari saha-sahana mah. Ngan bae manehna teh mampu mapakan kana kasakten abdi. Samalah lamun ninggang di apes mah, geus pasti abdi bakal cilaka. Uluh nyata hebat atuh eta jelema teh. Lamun kitu kade nyai oma tidak ulah nyieun deui kariweuhan di lembur. Sabab eta jalma geus pasti moal cicingeun. Sabi-sabisa eta jalma teh kudu disingkahan. Ulah nepi ka hidup amprok jeung manehna deui. Sok sanajan hidup mangrupa manusia, tapi ku eta jalma bakal karasa bedana sarta manehna bakal curiga. Samalah moal henteu bakal tuluy nalungtik saha nyai anu sabenerna. Anu saterusna manehna bakal bisa nganyahoankeun kana kalemahan nyai. Kitu ceuk si Aki hatena rada hariwang ka incuna sok inggis meunang balai. Nyai kada sing ingatnya, lamun nyai teh ayeuna saurang manusia. Kusabab kitu sagala rupa tindak tanduk jeung perilaku kudu dijaga. Ulah aya anu beda jeung anu lian sangkan aman taya anu bakal curiga. Mangga Aki, tangtos dina hal ieu abdi bade ati-ati. Omat. Hidup kudu ati-ati, turutkeun sagala papacah di Aki. Ceuk si Aki nyaritana daria pisan. Bareng jeung kitu torojol sarkum balik ti pancuran. Sup ka jero imah gek diuk hareupeun si Aki. Sedengkeun Nyi Sawitri tuluy cengkat leos ka tukang rek mirun seuneu. Terus kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan. Kasugri kaum dangu, urang kocapkeun peutingna. Sarkum jeung Nyi Sawitri geus sarare tibra. Anu masih nyaringan ukur tinggal si Aki anu harita keur diuk ngajentul di tengah imah. Kayaan geus beuki peuting di luar poek meuni meredong. Sabab sakuriling eta tempat diriung ku tatangkalan anu rajeg jarangkung da puguh aya di tengah leuweung luang liwung. Anu jauh ka ditu ka dieu. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang patembalan. Di kajauhan kadenge sora maung pating galaur mataksieun. Kitu deui sora bagong pating saragrog. Ditema ku sora ajag anu babaung pating cungungung keur jalma anu teu biasa mah geus tangtu moal betah aya di dinya. Komo baringan saukur sorangan taya batur keur diajak ngomong-ngomong acan.
Tapi pikeun si Aki mah teu kitu ngadenge sora sato-sato galak teh kawasna anu teu sieun. Si Aki angger bae diuk teu ingkah tina tempatna. Tapi sanggeusna liwat di tengah peuting, si Aki teh cengkat tina diukna. Leos ka dapur gap kana teko. Cirilik nyician cai kana batok, terus dibawa asup ka jero kamar gek diuk sila meuni rekep. Geus kitu sok cai anu dina batok teh ditunda hareupeun. Reupeurem bibirna kunyam-kunyem babacaan mapatkeun jampe pamakena. Maksudna rek nyieun ubar keur Nyi Sawitri incuna. Sanggeus kira-kira aya kana sajam lilana. Brai si Aki beunta, kop kana batok kepoh cai teh ditiup. Jungdang tung sok batok ditunda dina luhur meja. Geus kitu koloyong kana tempat pangsarean, goledag ngagoler, reup sare nepi ka isuk-isuk. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna rebun-rebun kene Nyi Sawitri geus nyaring. Dekul harita mirun seuneu terus naheur cai. Awak karasa tiis nyecep kana awak mata kabulusan. Keur kitu torojol si Aki nyampeurkeun. Nyai, bodo inum. Ceuk si Aki sor ngasongkeun cai sabatok meunang ngajampean. Cai naon ieu teh Aki? Tong loba tatanya. Apanya teh cai ubar sok kewat inum. Walon si Aki gap Nyi Sawitri nampanan cai. Teu harareser regot nginum, teu lila cai sabatok geus beak. Leng sirah ngadadak karasa lieur tetempuan asa darengdek. Gap muntang kana leungeun si Aki. Aki, nah geuning jadi lieur. Ulah gaduh. Keun wae da moalnya nyaon. Sareta moal lila oge leungit. Cai anu bieu geus diinum eta teh mangrupa ubar meunang nyieun Aki tadi peuting. Pikeun mulihkeun sakabeh kakuatan Nyai. Sajaba ti kitu bakal ngurangan kanyarasahan ang Nyai. Asal ulah dimimitian nginum getih jelema. Kade umat papatah ti Aki kudu ditengetkeun. Ceuk si Aki ngomong nalalaunan lantaran bisi kadenge ku Sarkum. Tekung si Lila Nyi Sawitri geus biasa deui. Sirahna anu tadi karasa lieur ayeuna geus leungit. Geus kitu si Aki ngaleos tuluy muru kana panto. Juru turun ti imah rek indit ka pancuran. Sedengkeun incuna gek diuk dina jojodog. Si Duru hareupeun hau bari nungguan cai ngagolak. Mitra kaum dangu gancangna carita waktu 2 poe geus kaliwat. Sarkum jeung bojona aya di dinya. Sapopoe nangan saukur ngobrol miakeun waktu jeung si Aki. Lincak kana 2 poe anu katilu. Sarkum jeung bojona amitan rek mulang ka lembur lantaran teu bisa lamun lila-lila aya di dinya. Da puguh Sarkum teh ninggalkeun pagawean. Aki, ayeuna abdi saja permios bade wangsul ka lembur. Margi abdi teh teu tiasa ngantunkeun pada melan lami-lami. Kumaha tu Aki teu sawios? Nya teu nanaon jang bral bae ka ditu rek marulang mah kajecing aci-aci di perjalanan. Sareta Aki mi HP anu jadi incu sarta kudu dijaga sahade-hadena. Ujang kudu inget kana caritaan Aki baheula. Anu geus dihijikeun ku Aki moal bisa dipisahkeun sarilana kudu babarengan. Walon si Aki nyaritana daria bari melong ka Sarkum. Mangga Aki, tangtos pun bojo ku abdi bakal dijaga sasae-saena. Janten teu kedah melang sareng hariwang Aki mah. Margi abdi tanggal waler kana sagala rupihna. Sajabi ti kitu sagala rupih kasauran Aki tangtos baris diestokeun. Syukur ari kitu mah. Aki di dieu cang tu bakal ngarasa regreg.
Walon si Aki keur kitu serog ji Sawitri ngadeukeutan. Aki, abdi ayeuna permios. Bra Nyai anyaking incu Aki. Omat kudu inget kanya papacah Aki. Mangga Aki. Solongkrong duanana munjungan sarta gap ditampanan satuluyna duanana harita arindit ninggalkeun eta tempat. Dijajabkeun ku paneteupna si Aki nepi ka ngilesna kahalangan ku tatangkalan. Sanggeusna teu kaciri, si Aki masuk deui ka jero imah. Cag tinggalkeun heula si Aki anu keur aya di imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Sarkum jeung bojona. Duanana terus lumampah ku kurubutan di jero pileuweungan, nyorang jalan satapak anu barala, sedengkeun sakurilingna anu katempongan ukur aya tatangkalan anu rajeger jeung luhur. Sarkum jeung bojona leumpangna teu bisa gancang lantaran loba kakayon anu ngahalangan jalan. Tapi sanajan kitu, duanana terus bae ngeureuyeuh sabab hayang geura kaluar ti dinya. Kaayaan harita beuki beurang. Panon poe geus luhur cahayana maroncor tina sela-sela daunan. Sanggeus meakeun waktu anu cukup lila. Sarkum jeung bojona akhirna anjog deui ka warung si Bibi. Gek duanana dariuk ngaleureuhkeun kacape. Torojol si Bibi anu boga warung sor nyuguhan cai ente haneut keneh. Regot Sarkum jeung Nyi Sawitri nginum tuluy barang dahar anu aya di dinya. Lantaran beuteungna karasa geus lapar. Sanggeus ngarasa cukup, Sarkum terus amitan kanu boga warung. Sor ngasongkeun duit anu jumlahna kawilang loba. Sakalian keur babayar itu jeung ieuna salila kamari ngararep di dinya. Ningali kitu nya puguh Bi Ucih ngarasa atoh. Lantaran teu disangka-sangka ti tadina bakal meunang duit anu sakitu lobana. Gap duit ditampanan geus kitu cungcong sasalaman. Sarkum jeung bojona tuluy narai kana mobil teu kungsi lila mobil maju ninggalkeun eta tempat. Ditinggalikeun ku Bi Ucih bari gugupay. Kasugri kaum dangu urang gancangkeun ieu carita. Irawan Cijanari, Sarkum jeung bojona geus narepi deui ka lemburna. Kaayaan estuning sepi jempling rehe simpe da puguhan cikitu mah pangeus lembur keur sarare tibra. Tapi eta oge aya sababaraha urang jalma harita keur dariuk di gardu ronda bari ngariung durukan. Sarkum jeung Nyi Sawitri terus muru ka imahna. Teu kungsi lila geus nepi sup mobil ka pakarangan. Regeureun jurut duanana tarurun, gebruk panto mobil ditutupkeun sakalian dikunci. Kalacat duanana unggah kana teras, sorog ngadeuketan kana panto. Mak! Mak! Buka panto, Mak! Ceuk Sarkum gegeruan ka indungna bari kaketrok, tapi maanah teu nembalan da puguh harita keur sare tibra di kamarna. Mak! Mak, buka panto, Mak. Yuk abdi Sarkum. Sarkum ngageruan deui ka indungna samalah aya kana sababaraha kalina. Nya teu lila kadenge sora anu leumpang di jero imah. Terus ngadeuketan kana panto. Saha di luar? Jang Sarkum lain. Tanya maanah sabab hayang ngarasa yakin lamun anu di luar teh anakna. Nya, Mak, yuk abdi Sarkum. Atuh daguhan sakodong urang buka pantona. Walon maanah kolotrak muka konci reket berai panto muka. Breh katempo anakna Sarkum jeung bojona keur ngajaran teng nangtung. Ujang nah meuni subuh-subuh balik teh atuh. Tanya maanah panona rutret ka anak jeung minantuna. Nya, Mak, tapi da kamari mah indi ti ditu teh beurang keneh. Sok atuh buru arasup ka jero imah. Tong ngajaran teng di luar. Sup Sarkum jeung Nyi Sawitri arasup ka jero imah. Brug panto dipeundeutkeun deui kumaana sakalian ditulakan dahrita teh subuh keneh. Nyai kumaha kaayaan aki hidap Cagor? Aya berkah mah. Pun aki madamang. Hanya syukur atuh ari Cagor mah. Eta anu dipenta. Tapi naha geuning teu diajak ka dieu.
Porosa tadi nak mah teh hayang panggih. Numawi pun aki mah teu keresaeun mah. Kumargi ka dieu teh tebih bilih teu betah saurna teh. Margi tos biasa nyalira di tempat anu sepi. Oh, kitu heueuh teu nanaon atuh ari itu daekeun mah. Ai Ujang, Nyai, sok kadinya dari ukola da pasti capek hayang loroh. Kon marek nyokot heula cai bisi hanaang hayang nginum. Ceuk maana tuluy ngaleos ka dapur. Gek Sarkum diuk awakna karasa lungse da puguh capek. Sedengkeun Nyi Sawitri terus ngaleos ka kamar rek salin baju. Teu lila geus nyampeurkeun deui gek diuk gigireun salakina. Keur kitu torojol maanah mawa cai 2 gelas kana baki, sok ditunda di luhur meja. Nuhun, Mak. Ceuk Sarkum gap kana gelas regot nginum kitu deui bojona. Mak, salila abdi eueuh. Taya kajadian naon deui di lembur? Ah, eueuh Ujang. Di lembur mah eueuh kajadian naon? Oh, nya syukur atuh. Aman meureun kayaan lembur teh ayeuna mah moal gujurud wae cara anu enggos. Ceuk Sarkum jung nangtung koloyong lempang sup ka jero kamar. Dituturkeun ku Nyi Sawitri bojona. Goledag Sarkum ngedeng dina ranjang. Nyai, akang mah teu kuat tunduh hayang sare heula nya. Kacai heula tukang. Bebersih ngara seger. Ah, isuk we lah. Kagok ayeuna mah jeung dicape akang teh. Walon Sarkum karelek heai. Teu lila reup sare tibra. Sedengkeun Nyi Sawitri harita kaluar deui terus muruh ka dapur. Didinya aya maanah keur mirun seuneu sabab waktu harita teh geus subuh rek sare deui oge kagok. Jeungna deui geus eueuh pitunduheun. Gap Nyi Sawitri kana anduk anu nyampai dina tambang. Juru turun ti imah satuluy ngaleos rek muruh ka pancuran. Mitra kaum dangu. Ti harita kayaan Nyi Sawitri anu biasa sok mindeng ngarasakeun hanaang hayang nginum getih. Ku ayeuna mah geus ngurangan dina hayangna oge paling dina waktu 3 bulan sakali. Samalah sok neangan mangsana ti lembur sejen tinu jauh. Lantaran inget kana sakabeh papatah ti akina. Dina perilaku sapopoena saeutik oge taya anu matak curigakeun. Sikepna sopan, bager, berehan ka tatangga, someah, keur mah geulis ditambah amis budi puguh bae urang lembur loba anu resepeun. Kitu deui kayaan Sarkum ka ayeuna usahana kalah beuki maju mitra. Tanah, imah, sawah, ayeuna geus nambahan deui. Samalah geus boga sababaraha gunduk. Matak teu heran kaayaanna beuki beunghar. Bro di juru bro dipanto teh sanyana. Cohagna hirup Sarkum aya dina kasenangan. Kulit bersih, papakean ginding, dahar ngeunah, awak lingsig teu cara awak Sarkum baheula waktu zaman keur susah. Kitu deui maanah indungna kahirupana senang teu kakuranganna naon. Samalah Sarkum nyaaheun pisan kanu jadi indungna. Sagala rupa oge teu weleh sok dipupujuhkeun. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.